maksud yang tujuan teh kumaha sabab di sawarga teh ayeuna baheula cek bapak eta sawarga teh nu bapak riwayat singkat cenah sabab dewek mimilu ka bapak geus mang tahun-tahun geus mang puluh-puluh tahun cek bapak jang ulah ara dibawa ku dewek keun da aya buruhna di sawarga ecek bapak ecek kitu heueuh da ayeuna urang teh urang init ka sawarga maksud jeung tujuan teh urang ngarengseukeun pacogregan di ieu dunya sabab di ieu dunya teh loba hal-hal anu teu dipikarep ku urang sadarea sedengkeun ieu dunya teh anu di bawah pimpinan Hyang Otipati Jagatnata Barakatak Guru Batara kitu belagung eta Barakatak butak Barakatak Guru Batara sok Rapada Rapada ba sok ba ta ra sok sakalikeun Batagor ba ta ra sok sakalikeun Batako tobat ba ta ra sok sakalikeun truk sigelo jauh-jauh aduh Batara sound system sarua keneh jurig sarua keneh ngan bae we jadi maksudna urang ngagugat aduh lalawora teuing henteu lalawora deuleu nu lalawora mah kalong hees ngagantung ngagugat maksud ngagugat teh kumaha lain ngagugat soal harta kekayaan harta banda naon urang ngagugat janji dewa nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum sanggup adil dengan ngajalankeun kapamimpinanana tayina deui sajabati eta urang sakalian minta kasaktian ka Mang da dek ka Batara Guru teh pan emang dek teh saha dewek ceuk bapak nu bener sungguh aku mati jadi penasaran ludeung gitu kaituna alah ludeung wani ka dewa ora wani dening apa dewa lanang dewek lanang dewa lenang dewek oge dugul nah so jadi lamun kitu mah carana ka sawarga euy sebab teu ngeunah ieu di dunya sajabana ti urang negara diserang teh loba hal-hal nu dipikarep naon heuh kumang kewe ditu dewek ngomongna mah nyaeta rek nepungan Hyang Otipati Jagatnata teh Barakatak Guru jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini doakeun dewek dek ka sawarga ieu dek pesen naon si laing Batu Ali dipangulikeun parudan ku dewek Banglus lampahipun nyatana ya astra jingga sareng dawala anu maksud bade ngajuk-juk sawarga maniloka keun urang teu dihaneuleum sin gesan sampeureun cag urang teu dihanjuang siang gesan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui kacarios nyatana di Bale Marcukonda ieu nyatana Batara Indra sareng Batara Brahma nampi panyaur Tirsin Rada alu mampah nyatana di Bale Marcukonda Allah Indra Brahma wah coba kadia Never
panjenengan putra Batra Indra Allah terima kasih yuk aya pikir sana ke Ratra Kasma Bakti koyong panjenengan Rama Kasep Brahma diterima aya naon wa ke Kang Samyab Jajara Pinara Dewa-dewa Kingkang Samyab Jajara Pinara Batara Indra sareng Batara Brahma tungkul hamari keludat limah limang sabda hajrih ningali pamor sinrada gunira ngandika
semua putra Batra Indra ngaturakan semua bukti kunyuk panjenengan Rama Indra putra Batra Brahma ngaturakan semua bukti kunyuk panjenengan nuhun Brahma nuhun Brahma nuhun aya naon jiwa aya naon ieu teh wa kieu kasep ari sabenerna purwa hidup di haturanan lingih nyata kabale mercukona ieu wa teh nampi pancen dituang ramanya tanah ti karaton Himawat tihiang otipati jagat nata ari ye pancen anu perlu dijalankan ku kidap sararea oge bejaan para dewa sadaya dina waktu-waktu ieu nyaeta kasawarga Maniloka teu dibenerkeun aya jelema anu abu saha bae urang mana bae ti mana bae jeung sanajan baraya teu meunang abus kasawarga Maniloka kukituna eta lawang salah petangkap nyatana kudu ditutup ayeuna jadi wayahna geura jalankeun ieu pancen ti wa anu langsung nyatana kaluarna ti tuang rama Hyang Otipati ti karaton Himawat kitu sabenerna kasep kukituna dina waktu ayeuna wayahna eta lawang salah petangkap kudu ditutup sabab saha bae urang mana bae anu hajar rek abus ka sawarga kudu dicarek kukituna wayahna geura miang sakabeh dina waktu ayeuna bejaan para dewa timalan putra Batra Indra bade nyaosan kana pancen salira pangarsa wa putra Batra Brahma bade nyaosan kana pancen salira pangarsa nuhun sakitu Daw lir pendra barang nuju nyatana raos ieu aya dina guneman catur di bale mercukona sapratane pun ieu astra jingga sang dawala parantos lebet nyatana kasawarga bonjeng punten kulang aduh Indra waduh saha itu saha aduh cilaka Indra nyinang dereng abang ludah ugi dereng tiba nyepah can beureum ciduh ge can nepina itu geus datang manten timalan saha eta teh gendingan itu teh astra jingga jeung kai dawala aduh kumaha nya ai pancen teu kenging lebet mah teu kenging lebet we saha-saha oge kade heula mana cepot dawala ngakeun semah hong arcana maya semah abdinya dina dampa sampean pangresa Mahadewa sieun ditarima sepot cager euy sae sieun ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos ka honyuk panjenengan ditarima dawala oge wilujeng tepang ya kasadayana anu sami lenggah nuhun kakang dawala nuhun kang aya naon dieu lumawi abdi mah kur jajape ka detek ulan panuhune ulah disakompet daunkeun adi digugusuri ku jelema teh ai teu daek dek didagor careham aya naon maneh sepot coba aja nyebutkeun aya naon iya aya naon lumawi atuh sin abdi teh dongkap ka dieu teh aya sanes bade nepangan pun emang saha nyata emang Hyang Otipati jagat nata barakatak guru tapi kaanger eta di bejaan nyebut Batara da aing bisa Batara tuh pan kulantaran aing mah gewe letahna dieu geus geunaheun dina barakatakeun bae aya naon nya hoyong tepang we sin aya dugikeun atuh ka kaula we nyimawi abdi mah embung aya nyarita jeung nu kieu mah har-har ai mane nganggap naon ka kaula sanes nganggapna naon jadi abdi teh hoyong langsung gitu sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga Manirancan Maniloka si gelo keukeuh nya cicing da ulah montong digeunggeureukkeun ai ka harti mah keun bae nya omeaneun terus ngomongna teh heuh aya naon nya teh abdi mah hoyong langsung sareng pun emang Hyang Otipati sareng bosna langsung gitu nya abdi mah alim sareng perantara teh
Yun, kamu sendiri masuk jadi calo lin. Hish. Tepepuguh mana tu tudinganan gitu. Ulah amak itu rumah sama. Ulah amak itu rumah syak. Im kan rumah syak. Heuh naon? Ya perlu we. Hish. Ieu teh sabenerna teu dibenerkeun asup ka sawarga Maniloka teh. Margina? Nya teu dibenerkeun we dina waktu teh. Oh jadi teu dibenerkeun. Nya. Sanajan saha bae urang mana bae. Nya. Panuhunna abdi mah idinana abdi mah sakali ieu we sakali ieu. Hanya tak ulah ieu teh aya pancen ti hyang ti pati jagatnata udah dibenerkeun aya jelema anu abus saha bae urang mana bae. Ngarti? Gartos maka hartos ngan abdi bade maksa ayeuna. Ayeuna mah di idinan abdi syukur henteu ulah lalawora abdi ngamuk di dieu. Edan-edanan kuring di dieu kadang-kadang edannyaan. Nya. Da geus edan saya teh mah teu barat oge. Nya. Kitu sieun. Ulah wayana ulah. Hei. Entong si popolotot. Tong ti popolotot. Anjeun aya nafsuan kuring ge sarua. Nah kira-kira wani mane ngalawan ka dewa lamun ditindak? Teu wani kunaon? Nah hak asasi kuring salaku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu ente gitu. Dumeh ente ayeuna aparatur sawarga Maniloka? Teu bisa adieu teh geus sararea. Waduh. Gelo. Gelo henteu kuring mah. Nya. Nya dek aya naon atuh? Dek aya naon atuh? Aya tepikeun neuneh kulantaran di dunya keur loba riweuh henteu. Riweuh naon? Wah rupa-rupa we. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan dan suap menyuap, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian. Iya, menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, pemalsuan dan sebagainya di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Nya panuhunna dina waktu ieu arek didugikeun ka pangrasa Sang Hyang Barakatak Guru. Aduh, ulah cepot. Atuh matak naon lamun kumaha ditindak? Nya ku kuring ditindak maena tidak kuring mah datang ti kuring teh moal pati digugu. Lain pati deui moal we. Sabab naon? Atuh da neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanna loba, pangkatna luhur, sanajan nek nipu ge digugu we. Ai datangna ti kuring mah jelema kuleuheuk kieu, sanajan bener oge moal digugu. Da ayeuna mah zaman kabobodo teh nya kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Kitu tah kira-kiranya. Iya, justru itu beliau barangkali kalau tidak salah itu tentu benar. Ya, boleh deh, ya. Ulah cepot. Nah mun buru-buru sok buru-buru. Dek naon atuh? Apan bieu geus dicaritakeun ama gua? Loba karicuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Ya, banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Pangeran swasta di dunia. Iya dina tangkakai aya eyang. Nepi ka ngukus dina hanapeun tangkakai da cenah di dinya teh aya eyang. Di semah-semah eyang di penta nomor. Nya di penta angka nu jitu. Nya sedangkeun eta eyang di dinya teh leuheung lamun aya. Kumaha lamun eueuh? Tak sedangkeun dina katerangan eueuh deui semaheun angin Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi ieu teh musyrik. Jadi kual ieu di eta pangeran swasta eta nu disemah dina tangkakai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimuliakeun ku pangeran bet nyemah kana tangkakai. Halo, ieu mah sangakeun atuh Kakang jeung Rama bae. Supados sumping ka dieu daek ka Karaton Himawat marupina moal diidinan ieu jalmi. Nya. Saya saure kuat. Mangga atuh lamun kitu mah carana. Cepot. Tadi sieun. Heug lamun kitu carana.
ayeuna urang haturanan linggih we urang angkin linggih yang Adipati Jagatata lajeng ieu nyata narasi nerada mater mantra nyatana nyaur ku tanaga batin ka Hyang Adipati Jagatnata ka Kraton Himawat rap sidakap sina kutunggal mateni babahanan satur dia satur opat diriya angen-angen sir budi ciptarasa cinandrat kumamrat madugi malarat sinandrat kumamrat madugi malarat ngawatek aji Kang Linewi watak wantos resi nerada tanaga batina kontaknya tenaga Kraton Himawat duh mundi urang malah mundi dunya mah ngarojer teh nyong ngabrik teh sugane cuy keun bae teh ka Kraton Himawat ge dek nya panggih-panggih di dieu tugening waduh tobat parantos sumping geuning ua ya datang ngademan ewu pagulingan dana denira Kang Samya Prapta semahong arsana maya semah Kang aya di dampa sampean pangresa adi nuhun Kakang Panji lain gitu ngomong nanti nyong naon nuhun Kakang Panci masa kalian ke Kakang Baskom semahong arsana maya kaulan nuhun Indra jeung Brahma dikantun sun ti abdi ge ngahaturkeun semua pangabaskom pangabaketos ditarima cepot ti abdi ge teu kantun dawala ditarima sumuh nuhun kulan nuhun da ieu astra jingga sareng dawala palai tepang sareng salida pangresa maksa ai dihalangan ku kaula paur ngahina ka kaula adi guru nya ulah dihalangan da aya hakna astra jingga jeung dawala mah asup ka sawarga bercanten eraeun resi nurada eraeun ah nurada we cek nurada Islam aya naon maneh cepot jeung kumaha bapa maneh cager nu mawi pun bapa teh nu ngaborogon nah aku naon mau khayam nu mawi pun bapa teh ena teh sin kaborogon ku pihak musuh oh nah aya naon nu mawi sin abdi teh saperkawis maka dieu nyangakeun sabda panglayad hoyong tepang nya kadua perkawis abdi teh aya maksad anu tertentu nya naon maksudna ari maksadna mah abdi teh kitu hoyong terang kaayaan di sawarga sajabina abdi bade tumaros dupi abdi leres putra pun bapak ngaranna Semar bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan nya cekuringe da indung akam mah doma tampiling sakuing atuh cecepe aya keneh indungan doma keneh meureun nya eueuh cepot nah abdi diciptakeun anak ku bapak teh tina naon sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung dewek teh saung ning euy heeh anu sok dipake nyemput jang ahim meureun dipake bebenah tina saung maneh teh cepot saung rangon saung awi lain saung rangon lain saung awi tapi tina saungeuk teh naon saungeuk lamun bapa maneh ngalieuk maneh oge milih uget uget mah gelo nya tong heureui wae atuh saungeuk kumaha maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah atuh mun abdi teh tina suku bapa lain nya saungeuk teh naon atuh tapi maneh teh sareuneuk jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang anjir paingan bapa aing eueuh kalangkangan dari nu poek wae ngajadogna
Aduh ampun Gusti jadi abdi teh hak keneh mun kitu Mas jadi sah abdi anak bapak nya dupi ieu sawarga leres anu bapak cepot semu abdi bener pisan ieu sawarga teh nu maneh ya abdi teh bade ngagugat eta teh aduh adik kade adik cicingkang sastra jingga abdi sieun heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh ka hayang jadi raja sanes hayang harta kakayaan ti sawarga sanes nah maneh teu butuh dunya abdi mah kitu ngadoa panuhune ka Gusti teh Gusti muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi koret pedit tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit abdi mah kajen cukup rezeki turun rezeki ungah rezeki we nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin mung pepanyakiteun kumaha lamun mang nyelewengkeun abdi mah sanggup teu sanggup nyeri hatena nya nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu we bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah sanggeusna aman di negara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui ku mang teh naon sabab cenah mang teh sakti mandraguna punjul papak manggulang-mangguling cek saha sin seureun sasaurana tangtos saya mah patos-patos jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah tah abdi mah bade namut aya di puasaan heula meureun abdi teh lila bade nyuhunkeun kasaktian cek abdi leuleus jelema teh cing leuleus cek abdi ngagoler tak kitu we saciduh metu sakecapnya ta weruh sadurung winara entong make jeung lami-lami teuing abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta aman di negara Amarta bagja tina naon teu aya deui ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak negara Amarta bisa hinar aduh adik ulah dipasihan adik bahaya cicingkang keun bae da aya hakna lamun kitu macarana oh bahaya